Buset. Iraha bu aing beungharna. Mun itu geus aing lah. Emang nage bener sok Rama Irama teh hidup itu butuh perjuangan dan doa. Puter editor laguna. Bos, siap. Ih, ieu mah lain lagu Oma, ieu mah lagu Teh Ocha. Editor PA ieu mah. Coba ganti tah editor tah. Goblok. Kim, ya. Aing carikan kumain. Teu bisa nya deh. Bari nau kabel loleh. Bruh. Tah, arah. Tah, kalah ieu bener. Lanjutkeun. Berakit-rakit ke Mantap. berenang ke tepi. Bisa, goreng lah. Di mau aing pos toko bakso. Begini nih jadi bujangan kemana-mana. Jeung badot jeung badot iraha bu anjing bikang. Ces aing kamararana bu ayeuna mun ieu nonghol acan. Mana bulu ketek lagi eueuh ya kena ronghol. Itu pas kopi keong keur naon cenah? Tangkeun we ah. Pak geuning ces aing datang. Pas kopi. Goblok aing sono ke jampas kopi. Penuhan keajaiban aing. Buset gaya sia keajaiban ditungguan ku sia pas gelap sentong sia. Sugan anu semakan dunia ieu mah teh nyaho. Atuh heueuh PA. Dunia mah unu nyaho kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tah segeuning pinter geus manuk lakbat. PA sama yang disorotin jeung lu lakbet. Tapi kecena beut aing kos seketeng cau. Aing geus teh pencau, tapi kos balukang kalapa. Geus lah, daripada cacan podol teh jelas ya tok. Mending urang sampeurkeun awewe nu kamari teh. Heueuh bener Syang, aing penasaran saha eta. Udah ngaranna? Sarua aing penasaran tapi aing sieun sama pangoltuna. Kubang wa entur, berek kopi ku aing nu pahit ge deukeut jeung aing. Heuh, hari tok lah, let's go tok. Hayu gaskeun. Kemana nya si gagu? Kuing di tiangan nama nih hese. Ada diculik planet Mars tamu dah. Kuing ah. Kemana sih si gagu? Amat di tiangan udah capek aing lelahnya mana. Namun apa daya lah aing kundangan mainna bisnan mainna diculik alien pindah ke mainna kamar. Ang, budak. Sabarkeun yuk. Ayo, tapi saya kudu siap nahan sabar. Enggak jeng males go. Ayo atuh lah. Dak kerenaan saya sorangan anu aya sa bebagik sawah. Ya asa jomblo lain. Sia angkot. Arek naon sia? Angkot. Adok angkot. Ada kundangan kelapa kolot. Jeung naon sia?
Ngeselkeun wae sia mah si Poang ngomong naon, ngajawab naon. PA. Goblok. Emang sanu tujuna. Kok aing teh nyaon dak ngariung meureun peuting. PA sia. Sanu tujuna, Ba. Cek aing naon, sabar jeung main Maang. Bener sih dak peuting mang sabar tujuna. Ngariung meureun. Ngeselkeun wae sia dibunuh ku aing tah ceuli. Daek tok aing amun kitu mah. Bener-bener teh jelas ya. PHT yang jadina. Nyaho sia. Kamarana sih dak. Bahaya di rumah sia budak. Dan jelas ta budak. Naon bawa ka imah Mang Embay. Dengan ilu aing daripada nangan alien teka panggil. Dak, tungguan. Kalian sirah amat aja ngopi. Mana panas poe di. Coba kan ngopi heula nih mendingan. Kieu panjani budak rek mah. Ngan kopi ge sorangan. Coba mun aing kawin deui. Aing nginkeun kopi meureun. Hirup aing ngalsa amat. Masak sendiri, ngopi ge sendiri. Mantep ya kopi hidung buatan aing mah. Pokoknya mah. Mantep kopi buatan aing mah ieu. Aduh. Cek kape heula ning sugan anu rame. Tuh kan anu rame dijual pemajikan second atau baru. Anjir, mantep ya. Pemakaian lecet-lecet aja. COD sekarang di Kiara TV. Kiara TV bener ya. Wae, ta iklan. Segala pemajikan second, segala aing mah. Daripada ngomel HP main ka kebon aing ngecek naon lah. Ngopi heula dah. Jangan buntut kacang aing lah. Nah, betul. Bro, aing ketinggalan kamar di kebon. Neng. Nyawa, Neng, uar ke kebon heula nya. Aing naon kebon beusi nganin ngegotong. pirakuna kebun aya nu ngagotong wa. Bisi neng kan di lembur ieu mah rawan. Lawan naon kitu? Lawan kecelakaan yang kamari di kebon ieu simut jeung papatong tabrakan. Ih, uang ngalawak wae. Uar ke kebon heula nya, ulah poho jagaan imah beusi nganin manggul. Nyawa sok mangga. Ya, tade nya. Nya. Sama aya ya wae pirakuna teh ya bumi aya nu ngagotong. Aku aja ke kebon ieu mah kita lepis. Jangan narik kanjang bae. Heula deui. Bon, bon cabe, bon dangdur, bon tarawan sekalian lah, peter kawin aing. Ih, ieu imah si uwa barang lapisan. Patesan duda ge. Ngurus imah ge teu becus komo deui ngurus papajikan.
Ayo kamari tuh am. Masya. Tok, kurnya puang mah tok. Sampur ke moal. Mulai ngasih mah, sieun aing kawang tur. Gak dosa aing kamari ini kumana nama ke sendal. Bang wa entur bere kopi pahit ge repe ku aing mah. Bener saya tok, cerdas. Dak itu awe saha meuni geulis. Kok aing karak nyaho? Tadi meuni karak nempos sia nya budak rabun deui sia. Bener sih dak. Bener naon buat jelas ya. Oh, eta anak Mang Soleh. Tapi kok aya di Mahwan tuh? Kumaha sia we PA sia mah. Saha nu nyebut anak Mang Oleh. Dikeureut ku aing tabiwir. Sia tamen kitu setuju aing tok. Kumaha sia we ngomong wae sia ku kalengkongwan. Geus saeudeung dah. Deui sia ngomong wae sia. Kenal teh sorangan wae. Ya nyari wae. Oh teh soranganan wae, sendal jepit ya baturna. Ius atuh nyali lagi yang penting mah hatena teu nyalira. Coba ini teteh mah gembel nah. Gembel, gombal meureunnan sama. Tok musik lain teh. Tak gombal. Ampuranya teh. Nya wios Kenalkan teh, ngaran orang kodok. Manusia terganteng se-Asia, ngaran teh sa. Nami Abi Eris Bang. Ang si kodok sok teboga ka era. Urang kita tadi ngomong can kenalan, geus meulaan teh budak. Lagi konyolnya budak. Tok. Ngomong naon sih ada karewosan kitu. Goblok. Ai hayang kenalan ngomong, tapi teu kudulah ai geus nyaho ieu ngaranna euis. Euis. Ya Allah, ieu jelema nya goreng, nya bolot, nya PA dengan Nyebut sia kodok nyebut. Teu jelas amat sia ngaran batur Eris disebut euis. Dicodekeun ku aing tak ceuli. aing geus angdeu. Era aing mah si kodok mah nyendar ting aing wae. Bener tok sia mah sieu mah. Teh mangga teh. Bias mangga. Euy, cenah budak mah aing karek dikenalan jeung awewe geulis. Teh mangga ah. Pas mangga. Apa benernya eta cek si Uwa ari di dieu mah loba jalan-jalan nu sararepres araneh naujubillah. Kemana deui sedak? Kalian tahir monyet. Cara was budak maik naon gua nyen liang jeung kuburanna meureun. Sago, mana go? Sei meuni karak kapanggih sia. Ngomong naon sih sia? Menggandengkeun. Di madangna. Cari dan sintur lain. Wah, entur. Nu kamari ditipu ku aing uluna. Nya mere dahar ka manehna, panen dulurna. Sia dibere dahar kalantuan naon sia? Oh ngoyos. Naon? Oh ngetakeun kebon lain. Kumaha Pilih tok? kasih tawan tur. Tangkeun we lah. Ayo tangkeun yuk. Ayo. Urang padok ka apa? Ayo. Oke, siap. Budak ngomong naon ya tadi. Liar jadi ngobrol jeung budak. Dengan aing si gago aing. Purlik. Eta kebon meunang, mana? Ayo sampeurkeun we. Ayo. Mana ya beduk aing pohon ini naik kamar ieu. Baik. Oh iya sia. Jangan nanti kamar kere ku aing.
Aing sedangkan ke Arab ke Turki orang aing di dieu. Baca. Nang aing sila pegat di tok. Sudah bicara dah. Tuh, tok. Lantur tok. Cai naon keri kebon kan? Ayo Samperkeun geus mah. lah. Samperkeun, heeh. Sieun sama aing. Bang sieun sama geus. Ya, Bicara itulah. sieuna. Wah. Naon sia? Goblok. Ya budak, naon cek dia? Aing naraon sebudak kadar ya ganggu barang gawe aing wae sia. Atuanya, wewa kebon wanu mana? Mun geus nyawa emang arek naon sia? Atuh selo we ulang ngegas ini. Sia, perasaan kamari nu maledog beungeut aing teh sakadi. Itu Ngadengklak sakadi. Hampura. Hampura sia. Sengaja wah orang. Teu sengaja beungeut orang- sia teu sengaja. Orang arek ka dieu ge urang tadi si gagu dibere dahar cenah. Nyawa udah beteng sia kadal kebon. Alabatan kadal kebon wae. Saya semenak rawa. Iya bantuan aing heulan ieu ngaberesan kebon sia si gagu mah beda dangge ku aing tadi ngabantuan aing ngored. Sekalian urang arek nanyakeun eta parawan di Maua eta saha ua di. Aing naon cenah nyakeun sineng ah? Henteu wa urang hayang kenalan wa. Kenalan sia bintang da parawan di Gunung Sodong arek dikenal ka sia mah hese aing. Aing boga naon ieu? Wa tuh geulis wa manehna mah Pak. Urang ge bogoh, wa. Wa ieu weh non urang bawa kalapa kan di ditu. Hayang muwa kalapa. Bener sih cocok ieu aing keur parares tadi aus dia aing kalapa mah. Heeh Gak wa. geura cokot kan itu dah. Hayang Geura alat sabarang sia. alana. Hiji we aing aus dia aing. Bener hiji. Ieu. Buru bawa ka dieu kalapana. Tungguannya di dieu. Buru ka ditu sia indit dah. Ayo, Ganggu aing wae. Ngala tungguan wa. Heeh. Kenapa sih anjing parawan sia? Geura bawa ka dieu beusingan sapat tah cili sia. Tungguan we di dinya. Mana apa-apa ayo apa wantur ya ayo nu naik ya Aing geus. ya Ya ceklane atuh teh. ades ya Baju sewan tuh. siap jalan tinggi Ngecan. Gus, ayo segera turun. Turun. Getek tuh. Teh di sekolah. Ayo segera turun. Kota di mana? Wah. Yo, kalapana. Oh, turun di saung we kadinya. Dagon. Mana ada kalapana? Tawa tah. Sia kalapa nu saya. Atuh nu urang lah, Bawa wah. kalapa di sia. Atuh boga lah. Yo pesek-pesek ya. Wah, pesek kurang tuh bisa, wa. Nyaho. Naon sih sia bisa hidup teh? Pesek kalapa doang gitu bisa sia. Awas cukur sia teh. Habis yang dicacang ku aing dah. Launan wah, ya. Launan sia. Aus pungan ieu Mana keduanya? Wah. Ka sia banget kok siga kadal kebon oge. Ah, mantua seuteun. Gandeng sia.
Agoran lah. Aus yo. Pilakeun mesek ge. Mantap Pak, ya. eta Wah, dah. Kebenaran panas poe tadi aing ge hayang minum. Wah, urang heula tuh, nu kolot. Ye, sia sok songong ke kolot teh. Mangga, Wak. Oke. Kelapa mana? Tanya we ge. Segenna tuh, Wak. Ngeunah aja. Yang wae heula tua. Ayo lah ang. Aisyah parebut bae. Aing ge hayang siap. Buat beakeun sia aing minum kene masih aus yo. Segerang. Wak. Aduh. Mantep nih karena si koro ya. Aduh. Kanyawan mah ieu, Dik. Nyawa. Geus gandeng. Sawawi aing kalapa ieu. Si ika kalapa nu aing ya. Emang sia doang boga kalapa kitu wa. Aing nya ieu kamari ku karek ditandaan ya aya burik-burikan kieu. Tanya urang. Awas kapan deui jeung aing nyos apa teh beung sia. Kerja dah doang. Monyet ka budak. Anu sebudak kadar yang ganggu aing keur ngaberesan kebon bae. Wah nyawe wa kebon wa nu mana? Mun geus nyawa rek naon kitu sia. Selo we wong ngegas sih aing. Sia asan kamari teh budak. Ya kali ge astagfirullah. Maena culak-cilik ka aing matana. Fokus tak kasih poange nyileukna. Yuk. Maya kita. Ayo kita Langsung we. Iya, A. Kenalkeun teh, urang kodok, manusia terganteng di Asia. Teteh namina saha? Kat.